Kasugri para wargi, cek urang tunda heula kayaan si Garmo jeung baladna. Ayeuna urang kocapkeun si Oding jeung si Burna. Duanana harita teh cucuriretan di pileuweungan, lompat nalir kilat kawan teu ngagunakeun elmu ngahampangkeun badan anu hebat. Sanggeus sajam lompatan cok duanana harita teh kapilemuran. Barang asup ka lembur, si Oding jeung si Burna dipapakeun ku jalma-jalma anu cing curirat ngahalangan jajalaneun. Curilat, ceneng kalayang, curalit, celik. Aya kana 5 urangna harita megatan ka si Burna jeung si Oding. Ugue si Oding jeung si Burna harita ngarengkog. Si Oding jeung si Burna harita neuteup seukeut ka jalma anu megatan ka manehna. Pok harita pamimpinna cumarita. "Sia ngaran anjeun duaan? Aya tujuan naon aranjeun duaan asup ka ieu lembur?" Pok harita si Oding. "Tak penting ngaran Makang. Anu jelas dewek datang ka dieu hayang ngadu jajaten jeung jalma anu hebat elmuna. Ku dewek geus bisa kaijir kemampuan ilmu silat anjeun eueuh nanaonna dibandingkeun jeung kemampuan ilmu silat dewek duaan." Puguwe eta jalma teh mundelik bakating ku kaget kadenge caritaan si Oding. "Goblok sia geula ngajak tarung jeung dewek. Tapi teu naon, sok lah ku dewek diladenan montong hajagal. Mun cokur sia duaan bakal ngaplek sabelah. Nyinggir ieu jalma hayang diwarah ku dewek ieu. Awas. Minggir ka sisi, minggir. Hati-hati Kang Rama, eta jalma teh lain jalma biasa seperti nama Kang. Cek baturna ditanggelengkeung ti tukang, sangkan hati-hati. Tetela kaum dangu ngaran eta jalma teh si Rama. Si Rama harita masang kuda-kuda lengan katuhungan jadi bebeng ka hareup anu kencana ka tukang. Si Oding harita maju ti lengkah sedengkeun anu sejenna mah harita ngajauhan sok bisi ka barerang. Si Oding tetep pancu teu masang kuda-kuda. Dirina geus bisa ningali kana kemampuan eta jalma. "Gereta dah ye serangan dewi." "Iya, curilat." Si Rama harita ngablesat nyerang lengan katuhun harita nonjok carehana si Oding. Si Oding tetep pancu teu ngalakokeun tindakan naon-naon. "Yuk, cebet." Si Oding tagen teu mundur saeutik-eutik acan. Si Rama ngarancuk kaget tapi makin penasaran. "Yuk," suku katuna harita mata cebet kena cangkingna si Oding. Jebet deui kana dada si Oding. Si Oding seuri lelengakan ningali si Rama anu bangun bingung. "Teu karasa naon-naon imai. Tanggelan jeung tojongan anjeun teh Rama teu karasa naon-naon. Diajar silat di mana tuh sia teh goblok? Eueuh kabat caus teuing. Sok pilihan deui hayang anu mana. Dek anu mana? Dek ada banget, pek. Kena iga, sok. Kena bujur, pek. Bebas, tarung jeung deka. Bebas, sok pilihan sesuka hatimu. Cilung, si Rama harita loncat. Jebet, ngahantem dadana si Oding. Jebet, hulu angeunna harita dipindo. Si Oding teu riuk-riuk ngarasa nyeri. Seuri we harita teh lalengakan. Kuwe bebaturan anu opatan ngaranju kaget. Geus pasti we maranehanana bakal kaancam ku si Oding. Bisa wae paragat nyawana lantaran ilmu kasaktian si Oding memang luar biasa hebat. Si Rama oge can tangtu mampu ngerubuhkeun si Oding. Kabuktian si Oding harita ditenggelan sababaraha kali oge tengah jungkel-jungkel tengah geser-geser acan malahan mesuri lelengakan. Ayeuna mah giliran dewek Rama. Adah ieu. Ya. Si Rama anu keur pancung nangtung lantaran bingung, harita kaget lantaran kecepatan gerakan si Oding teu katuturkeun ku panuna. Suku si Oding harita nanggal pisan dina dadana si Rama. "Yuk, cepet!" "Aduh, cengkang kalayang." Kubrag si Rama harita roboh nang karak. Dada sosok asa bejad ngan ku sageprakan oge si Rama harita teh langsung goler teu mampu pikeun hudang deui.
Tulungan babaturan sia toh, bisi kaburu kojor. Haratek anu opatan teh harita nulungan ka si Rama. Si Rama harita cenah nangtung terus dibeyeng. Anjeun dimaan kudu baik moal podaran. Syaratna anjeun kudu jadi balad kula. Ngan lamun emong jadi balad kula di podaran sia dina waktu ayeuna oge. Anu limaan silereret si Rama unggek mere isarah sangkan kabihanana taluk. Ok si Rama harita cemarita. Anjeun memang hebat. Aya di pilihan pikeun kula limaan. Kajabat taluk ka anjeun. Ya mimiti ayeuna kula bakal ngalaksanakeun parentah anjeun duaan. Halus pisan. Kudu dikanyaokeun ku aranjeun kabeh ngaran kula Oding si Arit Iblis. Anu ieu dulur kula anu katelah si Purna si Royong Setan. Tak ayeuna jajabkeun kula ka jero lembur. Kula hayang izin mesin jeung jalma anu pangsaktina. Nya sabada kitu mah si Rama harita digandong ku saurang anu tiluan deui mah harita indit teh heula dek ngabejaan ka bapana si Rama anu mangrupakeun pepuh lembur anu ilmu silatna oge luhur. Cindakna mah pangjagona di eta lembur. Terila antarana srog ka hiji imah panggung gede di dinya loba tetangkalan kawantu anu boga imahna rapekan pisan dina pepelakan. Si Rama harita cenah diuk dina kursi anu kabeneran aya di buruan imah. Perkitu torojol bapana si Rama anu katelah Ki Warong. Kudu tiluan geus dibejakeun yen aya dua jalma anu hayang icin wasin jeung dirina. Ki Warong harita ngabagjakeun ka si Oding jeung si Purna. Wilujeng sumping aden, di bumi sim guring. Sumangga kalebet den, mangga. Pok harita si Oding. Kan belah di dewe Ki. Di dia sabari niis lah. Tegap ya di dia ya. Oh gitu, mangga aden. Sararea harita diuk dina bangku anu geus meunang nyadiakeun. Ki Warong haja nyeun eta bangku jeung mejana palagi niis. Keur kitu torojol anu tiluan barejeng mawa susuguh. Eta susuguh teh ditendun dina beungeut meja. Mangga dileut heula den. Tambah haus mangga. Sok saya we di dieu mada ngan sakieu. Leguk-leguk si Oding jeung si Purna harita nginum meuning ngalekik. Sanggeus nginum pok harita teh si Purna. Kula ka dieu teh ngajaki hayang nyangan jago pikeun diajak ijin wesen. Kira-kirana aya teu Ki di lembur anu elmuna hebat. Oke Warong harita. Di ieu lembur mah teu aya den. Upami ka depan sanes mah tangtos aya. Nyatana di paguron iblis pedeng. Pamimpin paguron anu katelah bah pedeng den. Ilmu kesaktianana wah. Tong ditanya eta mah luar biasa hebat. Can aya nu mapalkan den. Jauh teh ti dieu Ki. Cek si Purna harita bangun anu penasaran pisan. Ya lumayan den. Sok sanaos kitu tangtos we tiasa dugi. Tuh di belah ditu kahalangan pasir itu tuh. Keun kukula dijajakeun bisi sasab mah. Mun kitu mah Ki, kula geus teu sabar hayang dengleun jalma anu elmuna hebat. Si Oding jeung si Purna saheulaan mah reureum heula di dinya di imahna Ki Warong barejeng barang dahar. Sanggeus reureum 2 jam si Oding jeung si Purna indit dek ngajuk-juk ka paguron iblis peteng di baturan ku Ki Warong jeung anakna nyatana si Rama. Sameme indit si Oding harita ngobaran heula tatuna si Rama sangkan jag-jag deui. Dina waktu anu sakedeung oge si Rama geus jag-jag di kalayan sampurna. Kasugri para wargi, cak urang tunda heula si Oding sapara kanca anu dek ngajugjuk ka paguron iblis peteng. Ayeuna urang kocapkeun di paguron iblis peteng. Mang saalam harita teh panonem poe geus tunggang gunung, kira-kira mah pukul 3 sore.
Harita pemimpin eta paguron nyatana bah peteng keur diuk dina kursi ditepas. Dina meja aya cai jeung opionana. Di buruan imahna loba jalma anu keur latihan ilmu silat. Murid kapercayaan bah peteng nyatana Sandrata, Ambarawa jeung Gurdawa. Anu tiluan eta geus nyangking 70% tina ilmu silatna bah peteng. Keur kitu torojol harita teh Sandrata asup ka jero imahna bah peteng bareng jeung pepoyongkodan hormatna keranan. Gek diuk di hadapan bah peteng. Pok harita bah peteng cumarita. Sandrata, kumaha lima lembur jajahan urang geus mere opeti atau acan? Kudu nama geus mere opeti ayeuna teh, geus waktuna ieu. Teu acan bah, kedah nama dinten ayeuna sarumping ka dieu. Diantos-antos teu aya sumping bah, duka kamarana tamang keluk teh. Yung indit ayeuna pisan, bawa balar sajugupna. Mun bah, mangga siap. Leo Sandrata hadeta keluar ti imahna bah peteng terus nyiapkeun wadia balad pikeun datang ka lima lembur jajahanana pikeun nyokot opeti anu geus biasa tiap bulan. Sageus sagala rupana beres, pring harita teh Sandrata jeung wadia baladna anu jumlahna 20 harita laleumpang pangagedeg gagahna keranan. Sedengkeun si Ambarawa jeung Gurdawa mah keur kaluar neangan jajahan lembur anu sejenna. Sanggeus setengah jam lumampah, sup harita teh Sandrata jeung wadia baladna asup ka hiji lembur anu katelah lembur karang. Sandrata langsung muru ka pupuh lembur. Aya jalma anu ngahalangan jajalaneun di depak. Kadang mah dicecek nepikeun ka namruna. Kasampak pupuh lembur harita keur diuk dina bang barung. Pok harita Sandrata. Hei pupuh lembur, kunaon sia can setor opeti? Ayeuna teh waktu nu goblok. Ari sia yang dipodaran ku dewek atau aya kumaha ieu teh? Pupuh lembur pias sukuna ngageter huntun roktok jiga anu kabulusan. Pok harita cumarita berjing pepegatan lantaran sieuneuun. Ampun den. Sesem goreng nuju kikirang sehat deh. Alasan sia. Cokot harta beunana euy. Jeleng harita aya dua orang anu asup ka juru ibana pupuh lembur. Pamajikan jeung anakna pupuh lembur harita diuk bare jeung hormat pisan lantaran sieuneuun disiksa. Dua jalma baladna Sandrata terus asup ka jero kamar. Sagala diungkap, papakian amuradul, kasur diaut-aut harita. Korehel harita teh mangge duit terus dibawa. Jerut keluar deui harita teh. Dombana, bawa euy kabeh, bawa. Cungga itu bawa buru. Baceut anu sejenna harita asup ka jero paranje langsung nungtun domba anu jumlahna aya 3. Tatangga pupuh lembur harita cing parungku ti jero imah. Cileng harita baladna Sandrata anu sejen oge harita teh laluncatan asup ka jero imah tatanggana pupuh lembur. Anu jero imah harita teh kabehanana kudu kalaluar ti imah. Dina waktu anu singket sakabeh pangeusi lembur karang harita geus kalaluar. Terus dariuk dina tempat anu lega. Anakna aya anu cing karuak, cing haraung caleurik. Di eta tempat jadi dikawatireun jeung pikasadieun atuh. Harita baladna Sandrata geus barjil deui ti jero imah terus mikeun duit jeung perhiasan ka Sandrata. Cakakak harita teh Sandrata ngrasa bungah lantaran hasil nyokot harta benda pangeusi lembur karang. Deula ku sia kabehan. Dina poe ieu dewek geus meunang duit jeung perhiasan anu loba. Coba mun hideung mere mah moal kieu kajadianana. Bulan hareup arajeun kabeh kudu setor upeti ka paguron iblis peteng. Mun henteu, maka beung sia kabehanana anu bakal sapat ku leungeun dewek. Ayo euy, balik. Ayo balik. Pring harita teh Sandrata jeung baladna arindit ti eta lembur. Warga pengeusi eta lembur narik napas panjang geus bebas tina pati. Keun cenah harta benda mah bisa neangan deui. Keur kitu harita aya jajaka kagok nyamperkeun ka pupuh lembur. Pok harita. Nah ari mamang teu ngalawan. Geus puguh eta teh jalma jahat, Mang.
Upul lembur anu katelah midun kerung barjeng mencrong ka eta jejaka kagok pok harita bah midun cemarita. Ye jang uha, mang lain teu bisa ngalawan. Ngan balukorna bakal kasakabeh rahayat. Mang teu hayang ari kitu teh. Mang teh nyaah kasakabeh rahayat sok bisi dipaehan. Tah ayeuna mang dek nanya ka Ujang, naha Ujang wani ngalawanan jalma anu sakitu lobana? Jang uha ari tengah uleng. Di pikiran kana palebah dinya mah memang can wani. Mang ngarti Jang, Ujang oge can wani nya. Tah kuhalna kitu urang kudu kompak, kudu kerja sama sangkan henteu dijajah wae ku jalma jahat. Mang Midun harita nepakan tak-takna Jang uha terus lempang ka hareupeun jalma-jalma anu masih keneh ngakibung. Pok harita teh Mang Midun. Kasakabeh rahayat kula, keun anu bieu mah tong dipikiran. Bieu urang meunang musibah anu lumayan gede, ngan masih keneh untung nyawa masih keneh nempel dina badan. Tah kuhalna kitu, teu mimiti ayeuna urang kudu getol dina usaha nyupri pikeun si beuteung. Bulan hareup urang siapkeun pikeun mere upeti ka paguruan iblis peteng. Sangkan urang salamet bare urang siap-siap ngelehkeun musuh ku cara latihan ilmu silat. Latihan manah? Latihan itu latihan ieu pikeun ngalawanan jalma jahat. Kukula dina poe ayeuna pisan bakal diatur anu bakal mimpin latihan silat nyatana Jang uha. Anu jago kana manah nyatana Ujo. Anu jago kana katapel nyatana Luja. Unggal poe jeung unggal peuting kudu latihan sangkan tereh kana bisana. Anu terakhir ieu dengekeun. Setor opeti ka kula dina tanggal 1 setiap bulan. Tanggal 2 urang setorkeun bari netenan paguron iblis peteng. Lantaran ku cara kitu urang bakal nyaho kekuatan musuh sakumaha lobana. Mun teu mah urang wani maka urang gempur wae langsung karitu. Tapi lamun teu wani maka urang kudu ngalehkeun musuh teh hiji-hiji, dicerek hiji-hiji gitu. Misalkan hiji lawan 5an gitu dihantam ku 5an, tapi aku teu eleh atuh. Masalah mere opetina eta mah bebasnya. Anu boga cau sok ku cau, anu boga duit sok ku duit. Naon we pokona nama kudu aya. Sararea harita teh panuju pisan, nya sanggeus kitu mah baralik ka imahna masing-masing. Ucapkeun Sandrata harita geus asup ka lembur anu sejen, telila oge hasil meunang duit jeung perhiasan. Haung harita teh aya anu ceurik, kuak harita teh barudak leutik careurik. Eta lembur pikawatireun jeung pikasediheun. Kayan kitu, Sandrata harita ninjo mojang lumayan geulis. Bilahina Sandrata jadi ngagolak. Jeung harita teh Sandrata asup ka eta imah. Bapana jeung indungna ngahalangan. Hiuk cebet-cebet dipindo dadana cungkel. Duanana harita nyuksruk dijuruk ditepas. Ningali kitu eta wanoja teh sieunneun barang-bang lompat ka dapur. Maksudna mah dek kaluar jalan dapur. Cerilap ngan sakilat Sandrata harita geus nangtung di hareupeun eta wanoja. Cedak eta wanoja teh nabrak gabruku Sandrata ditangkep. Cerit eta wanoja teh ngacerit bare jeung paparjalan hayang leupas. Sandrata seuri ka Cidabunga pisan. Kenging barontak nih, ku akang bakal disugemakeun dina poe ayeuna. Nyai bakal diajak ka sawarga. Sandrata mangku eta wanoja ka kamar. Cerit-cerit minta tolong kanu jadi indung bapana. Kulantaran gandeng cebet dicabok pepina gebruk eta wanoja teh namruk dina kasur. Gabruk dirontok ku Sandrata. Sanggeus beres ngumbar nafsu binatangna, Sandrata harita teh kaluar ti kamar terus ngajakan indit ka baladna. Sararea harita teh lelempang semangat nakeranan. Sedengkeun mangsa alam dina waktu harita teh geus asup waktu magrib. Alam beurang geus diganti ku alam peuting. Sandrata jeung baladna terus asup ka lembur sejenna. Dina lembur anu sejenna mah harita teh aman, teu aya kaributan naon-naon lantaran geus disadiakeun duit jeung dahareuna. Nya sanggeus kitu mah Sandrata jeung baladna teh baralik ka paguron iblis peteng.
Dina waktu sarua budak sanrata jeung baladna geus tepi ka paguron iblis peteng. Puguh we bah peteng kacida bungahan pisan. Brak we harita teh ngadahar kadaharan rampasan. Euleuh waktosna kom dangu insyaallah dinten aja urang teraskeun deui dina bagian anu ka-22 na. Semangga ka sadayana urang gantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.